membuat gerak seungeut eta wudu dengan hayu dikecemal tadi sih mah. Woi. Gerak seungeut. Karena aya nama yang membuat seseorang keren teh naon? Nya eta ngarokok. Coba di lembur ieu ku maneh dempoan kabeh jelema, kabeh ge ngarokok. Meskipun rokok teh bahaya tapi manfaatna tetap aya goblok. Manfaatna naon? Nya eta bisa mengatasi gabut. Jadi soulmate pas keur modal. Pokokna mah loba. Tapi aing teu boga duit yang meuli. Matakna gawe grameh bisa meuli wayahna we. Heula ayeuna mah make teh sariwangi heula linting. Terus cenah ari tukang udud masuk tereh pae, aing ngembung waka pae can siap. Aing tiba heula ngarokok, hirup keneh ya. Ya nu nentukeun ajal maneh teh lain rokok. Tapi Gusti Allah. Tapi kan ari nu ngarokok mah maot na ge sangsara meureun. Itu oge lah. Guru, senget. Entong tingku korek ku ieu we sok. Sedot. Nah, mantap. Singkat dulu besok sedot. Wajar. Mimitian pan. Nyeri kenggerongan. Aing ge baheula mimiti ngarokok kitu. Tapi udah hari geus biasa moal ke gerasok. Sedot na nepi ka tikoro we tong nepi di talegana beuteung ke nu aya hasupna kaluar tina liang tai. Saeutik heula we nyedotna. Sok. Geunah. Aing asek paeh ieu mah goblok. Geus kana paeh deui. Sia mah ieu nya nu nentukeun paeh mah nyata Gusti Allah. Lain tina rokok. Ai kieu carana mah berarti iman sia lemah. Matak nari poe Jumat teh dengekeun geura ceramah ajengan popo. Tong hayu we nguseup jeung nguseup pagawean teh. Kade tong sok nyudutkeun kana nguseup bisi digebugan ku komunitas nguseup Indonesia sia teh. Lain nyudutkeun. Tapi tong nepi ka unggal waktu ari nguseup teh. Poe Jumat hungkul dah. Oh, iya dah tapi biasanya tukang nguseup masuk arudur cia. Semangat lur, karena mun teu ngarokok paru-paru maneh teh bakal galau. My trip my rokok. Ih santai gra, inget ya. My trip my tikoro peres anjing. Wayahna eta proses adaptasi ngaranna. Power euy. Moal kuna naon? Geus moal batuk. Anjing. Itu batuk aing. Moal da geus biasa. Ieu eta rokok nu diudud ku maneh teh nya. Kaasup rokok pahang. Tapi sebagai pemula maneh geus cukup bisa nahan lah. Nyegak ieu mun teh salah merekna Marlboro. Bener tuh goblok. Ieu da rasana mah setara Marlboro. Tapi merekna lain Marlboro, ieu urang ngalinting sorangan. Ade lah kualitasna meskipun tina kararas tapi masih bisa kunaon goblok. Ih. Kalau dipiceun geura ih. Kunaon? Da atuh teu nanaon ku kararas ge. Atuh da parah ku kararas-kararas teuing mah emang naik ngadurukan sarap sia. Da eueuh deui bako. Eueuh deui bako banget sia kajentingna daripada ku kararas mah. Sia mah da emang teu niat ngajarkeun aing udud. Sia mah tiba heula ge sok jahil ka urang teh ti leuletik. Pagawean dieureun wae padahal masalah naon aing coba. Terus dicarekan wae nepi ka Tenggar Kalongeun tah aing. Tapi aing mah sabar. Sok aya ngalawan da sebenarnya mah tapi da tong balas dendam cenah teh sae. Teu wani sia mah. Cek saha hayulah gelut ayeuna. Nya. Sabar. Dempo ya kalung aing, kalung daun hui. Aing aku jelema miskin tiba heula ge dihina ku sia dibully tapi aing mah jelmana sabar. Tapi ayeuna kasabaran aing geus beak jenting gelutkeun ayeuna malah tika bubuk sugan tajeng sia aing lah. Nguruskeun masa lalu atuh lah. Ieu dengekeun meskipun aing baheula jahat ka maneh Ron, tapi maneh teh adalah sahabat terbaik aing Imron. Terbaik naon? Terbaik untuk digebugan meureun lah sia mah. Ayeuna oke maneh geus bager ka urang, sok ngabantuan urang ti mulai daharna, nginumna. Tapi kebaikan maneh ayeuna can bisa nebus kan nyeri hati aing. Kan nyeri hati aing anu baheula. Pokona ayeuna mah geus welas sia tong sosokan ngabantuan aing deui. Geus tong sok nyamper deui ngajak ulin rudat da aing masih teh lah. Geus lah tong ngacaprak wae dengikeun aing ye heula. Sebenarnya namanya aing teh kurang kumaha ka sia. Unggal ulin sok diajak ka mana wae ge. Meskipun sok rada ngerakeun saeutik. Lah,
Nah, ada aing mau ulin ke sokala disaleungsirikeun batur era. Lu emang maneh hungkul no era? Aing ge era sebenarnya mau maneh ulin teh. Bayangkeun we atuh mah ulin ka mall sia kalah make baju partai. Ngerakeun nya ho. Terus make kolor futsal. Tuh udah kalau beki ngahina sia mah aing mah sakiayana tarimakeun we. Aing ge hayang pakai baju alus tapi da aing tetep boga duit yang meulina. Aing mah da miskin teh jiga maneh. Geus lah tong sok ngajak diulin aing ayeuna mah. Percuma maneh nyenengkeun batur ge. Gimana deui? Ari manehna teh ilas mah. Lain ku masalah teu boga duitna, tapi ku masalah selera. Selera maneh kampungan tah. Cik ari boga duit teh ngeuli lepis ke ieu mah tudangan hayu meliang celana bahan nu hideung kok geus kumaha celana kosipa nyaho Eta da pengmurahna. Terus dina masalah pagawean aing mun meunang gawe sok sial wae tungtungna euy jijieun pokona mah dina diri aing mah. gawe naon Lah lah eta. Baheula aing pernah jadi tukang gali kubur euy tapi kalah ka kubur. Pernah gawe di Alfamart sapoe gawe geus muriang ketirisan da ku AC aing sial we. wah kabisa tuh da sia mah bodoh Lain wah Ngirup bisa kayu, tapi sial wae euy. aing sebenarnya bingung diri aing teh passion naon atuh aing geus segala rupa nyobaan pagawean eueuh nu waras. Aing geus pernah jadi debt collector tapi pas lagi kalah digebukan ku nu boga hutang. geus layu balik tong gogorowokan di kebon era Lah tukeun bae di kebon ieu bebas di dieu mah masih nyanyi skrim gitu naon. nah nyaho aing teh tadi teh keur ngaleget manuk bisi kalabur jumlah Udah lah ya aing menang SMS ti emak geura euy cenah jang geura madang jeung jengkol jeung peteuy tah. Tuh ya ajakan di babaturan cenah mah bareng. geus gelo sia mah mending geura balik geuat Minta nomor WhatsApp cik geura sabaraha nomorna anu maneh.